Raya di Gelora TV. Kemudian menuju aya di SMK Miftahul Salam. Anu aya di Desa Manaplarang, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Sekolah ieu nuju aya perlombaan TikTok sareng lomba dongeng Sunda sareng nyanyi solo. Hayu sang pitenan sasarangan. Acara ini teh didukung kepada apa ya? Nu ngadukung seueurnya ada nu naon teh sponsor kitunya disebut sponsor oge dukungan dinas instansi terutama sekolah-sekolahnya sekolah-sekolah SMP MTS ieu kan lami itunya pandemi ieu teh itunya jantan teu aya kegiatan barangkali atanapi lomba. Tah ieu teh dikhawatirkeun naon teh barudak teh. Nah, jadi teu muncul gitu. Kalamian bari naon teh dikhawatirkeun engkena budak saya sekirang sekian agena nurun gitu. Nah, ku hal eta sehingga di SMK Miftahul Salam gaduh inisiatif gitunya guru-guru lah nu aranom gitunya nyen kegiatan nyaeta lomba diantawisna teh lomba dongeng Sunda. Tah ieu teh budaya Sunda teh lamun teu urang Sunda kusaha deui atuh gitunya. Mohon anu urang naon teh naon namina teh ngamumule gitu dongeng Sunda aya naon teh kemampuan atanapi skill meureunnan dina public speaking istilahna teh nya. Jadi kemampuan dina ngobrol hareupeun jamarea gitu nya. Sareng nu kadua oge jurnalis oge gitu. Jadi aya sabaraha aspek anu ka naon kacakup dina dongeng Sunda. Ieu teh 25 SMP MTS kala aya jumlahna mah nya kapanitia lah jumlahna mah. Mung SMP sareng MTS na teh aya 25. Ieu hartosna kan dukungan anu lumayan sae lah kanggo SMK, kegiatan di SMK Miftahul Salam. Komo lamun promosina di naon jauh-jauh hari gitunya di saanggalna urang kawartosan SMP MTS tangtos di Lampung seueur deui gitu. Ulah sakalinya da moal ka eta ieu teu rutin. Minimal satahun sakali gitu. Nu kadua dukungan urang galang gitunya di sadaya pihak lah supados acara langsung meluas deui langsung sukses deui. Harapanana nya barudak urang paham atapi ngenal micinta karena budaya urang gitu. Da kusaha deui lamun lain ku urang Sunda. Alhamdulillahnya urang syukuran urang teh sebagai orang Sunda gitunya ternyata kan sarerea ngarasa bangga sarerea aya ngamumule budaya Sunda anu saterusna tokoh-tokoh Sunda genan kudu muncul nya di panggung naon di panggung politik kudu nya sama ieu kan orang Sunda teh mangga ti payun. Nah, ayeuna mah ayo gitu urang. Ayeuna ti payun. Punten simkuring ti payun. Nah, kegiatannya apa? Tujuanana nu kahiji nyata
pesan kami salam kapanggil kami juga dina situasi pandemi khususnya di lingkup pendidikan anak-anak kan banyak seerdibumi kan anak-anak seerdibumi untuk tanggo belajar yakin tanggo belajar implementasian kan susah ngomong ngemutan karena hal-hal sifatnya di luar pokok seperti buku kreatif jelas di bidang olahraga, di bidang seni dan lain serta hal dengan ucapan memanggil tidak ada alasan di situasi pandemi kami kok tidak membuat kreativitas itu maka ditunjukkan ku kegiatan virtual ya kayak film mata lomba ya total nama paling sadaya sekolah yang ikut serta ada 25 sekolah SMP dan PS Kabupaten Ciamis. Harapan di ayat kena acara seperti ini Pak. Harapan paling agung nama ternyata ya kita harus bisa menembus era baru ya, era baru tanpa banyak alasan kita untuk istilah barudak kayak nama pandemi tetap dikawal tapi kurang kudu tetap move on gitu kan. Mohon Pak Siap. sakitu Siap. betul. Abdi di Gelora. Nah, Haturkeun nuhun ka SMK Miftahus Salam anu parantos hagelar acara virtual kreativitas berkawis protokol kesehatan. Katawis musim kuring di ngawitan sumping ke area di Miftahus Salam parantos ngalaksanakeun protokol kesehatan ngawitan pamariosan suhu, lajeng oge cuci tangan, salajengna oge salami laksanakeun penjurian katawis para petugas parantos leres-leres ngalaksanakeun protokol kesehatan. Sakitu nu kapihatur resim kuring sapara kanca ada Gelora TV. Mudah-mudahan ku ayana acara ieu janten inspirasi kangge murang kalih kapayuna sekangge ngembangkeun kreativitasna masing-masing.